dina kitab Nasoiul Ibad moal tiasa ngumpulkeun antara keimanan sareng dina jero hate, lamun dina hate urang aya sifat bakhil. Nah, uning bakhil, ari bakhil teh pelit. Di mana urang boga sifat bakhil, otomatis eta keimanan dina jero qalbu, dina jero hate urang teh bakal mundur. Sanes ngaleungnya tapi mundur teh. Janten anu diutamakeun dina hatena teh nyaeta prioritas sifat bakhil, sifat pelit. Lamun urang hayang nimbulkeun keimanan dina jero hate, kurang kudu bisa ngaleungitkeun sifat bakhil. Saur dina kitab Nasoiul Ibad eta teh hiji hadis ti Kanjeng Rasul langsung. Lamun maneh cenah kitu sahabat masih kene boga sifat bakhil dina hate maneh, eta keimanan maneh bakal mundur. Keur mah iman urang mah sakandal kulit bawang. Kulit bawang mah di mana kapel ge soek. Urang mah dibere susah saeutik langsung tadai ngaji. Dibere bingung saeutik langsung tadai ngaji gitu. Dibere cobaan ku Allah langsung mundur tadai ngaji. Kunaon bisa kitu? Sabab keimanan urang mah ngan saukur sakandal kulit bawang. Kitu eta keimanan urang jelema biasa. Terus keur mah keimanan urang teh ngan sakandal kulit bawang. Dinu hate sifat bakhil. Itu otomatis eta nu sakulit bawang teh hancur mah henteu ngan mundur gitu. Jadi nu diprioritaskeun kumanehna teh nyaeta bakhil, pelit. Ari pelit teh lain saukur urang mere duit, henteu mere duit lain. Lain dina materi hungkul nu ngaranna pelit. Di mana urang teu bisa nyumbangkeun pendapat gitu. Misalkan nanti orang boga ilmu, aya nu nanyakeun ka urang teh nyaho kana pertanyaan eta bari jeung jawabanna teh apa gitu. Kari-kari urang teh bunga bejaan ka eta jelema teh, tanu kitu ge bisa disebutkeun bakhil, pelit gitu. Jeung deui misalkan aya nu kieu, aya nu nanya ka urang teh nyaho kana jawabanana misalkan teh. Terus kurang teh disalahkeun weh. Si eta jalma teh lain kitu eta cek hukumna ge kieu. Terus nanyakeun ha sebabna bet kitu, kurang teh teu dibejaan weh. Teu dibejaan sebabna kunaon bet bisa kitu, tak urang teh geus zalim ka eta jalma. Eta menurut hukum. Ata kade urang. Urang tadina rek nimbulkeun sifat tawadu dina jero awak. Tapi di mana-mana urang nyasarkeun batur mah tawadu leungit nu aya zalim. Kitu eta teh Bu. Bisi kitunya bisi anu tumaros ka urang wartosan we kahiji teu wartosanana urang disebut bakhil, kaduana ke urang bisi kalebetkeun ka golongan jalmi anu zalim gitu. Komo deui urang nepikeun ka ngarendahkeun eta jelema gitu. Urang berarti geus timbul di dina hati sifat kufur gitu. Ari kufur teh lain saukur pikeun jelema kafir unggul. Ari kafir mah tukang kufur kitu tah. Ari nu kufur mah jelema Islam ge aya. Model kufur nikmat teu nimbulkeun syukur di mana ku Allah dipasihan rezeki gitu. Model kufur naon deui keimanan kitu tah. Henteu pernah boga rasa sieun dina hatena di mana urang ngalakukeun maksiat eta kufur iman kos kitu. Tah salah sahijina eta jelema Islam ge aya nu ngabogaan sifat kufur gitu. Jadi lain saukur jelema kafir, anu kufur teh ngan ari kafir mah tukang kufur gitu. Jadi teu narimakeun yen Allah teh gitu. Geus Allah teh pangeran maranehna eta kusabab kitu mah enak kufur gitu. Jeung teu narimakeun kana segala rupa ciptaan Allah eta teh keagungan Allah gitu. Ayeuna teh tanggal 25 Desember. Lamun cek orang belah ditu mah aya teh hari Natal teh naon. Urang nyebutkeun Natal teh, nyebutkeun ka batur selamat hari Natal. Kitu teh. Meunang teu urang nyebutkeun selamat hari Natal. Meunang teu? Hah? Urang sebagai jelema Islam meunang teu nyebutkeun selamat hari Natal. Kunaon bat teu? Lamun teh mah meunang, nah bet meunang. Awas kali. Soalnya dina saukur nyebutkeun hungkul ge tersimpan eta teh makna nu sangat jauh. Ari selamat hari Natal teh
Lamun cek orang belah ditu mah gitu Natal teh memperingati hari kelahiran Yesus Kristus eta teh. Hari cek belah ditu mah Yesus Kristus, hari cek urang mah Nabi Isa nya. Kurang teh diperingati hari kelahiran Nabi Isa. Ngan salah persepsina di dieu hari Nabi Isa teh cek orang belah ditu mah anakna Allah. Berarti urang teh ngadukung, urang teh menyetujui yen Nabi Isa teh anak Allah. Sedangkan di Quran geus ditulis di dinya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Tuh henteu gaduh anak jeung teu kitu eta teh teu beranak jeung teu anak kitu eta Allah. Qul huwallahu ahad, Allah mah hiji teu ngagaduhan anak. Atuh lamun Allah ngagaduhan anak, ngagaduhan bojo berarti teh bentana sareng urang waras. Kitu eta teh berarti Allah teh teu agung atuh. Tah urang nyebutkeun ayeuna selamat hari Natal selaku orang Islam. Teu meunang eta teh. Sabab urang teh sarua jeung nyebutkeun selamat atas kelahiran Nabi Isa anak Allah. Tah kitu eta teh. Oh atuh cenah da Indonesia mah negara toleransi. Indonesia mah negara toleransi ayeuna teu meunang nyebutkeun selamat hari Natal cenah kitu. Da sabab kunaon da Indonesia mah loba agamana. Gitu. Kudu aya toleransi lah cenah kitu. Sesama jalma teh ya punten. Lamun masalah toleransi, ayeuna aya jalma lain Islam. Gitu. Nawaran daging babi ka urang. Ku urang rek didahar moal. Nya moal didahar lah sabab dina hate urang aya iman. Misalkan nanti aing rek ngahargaan da si itu geus nawaran cugane meunang toleransi. Aya teu hukum toleransi nu kos kitu. Dina hukum agama mah teu aya. Ngan lamun dina adat mungkin aya gitu. Tapi urang kieu jadi enak. Di samping urang negakeun hukum, ku urang adat ulah di satu kampung. Adat oge kurang kudu dihargaan. Sapertos kitu. Nya eta mah tergantung. Ngan hari cepun guru makawas gitu eta orang nyebutkeun selamat hari Natal teh sarua jeung urang menyetujui yen kelahiran Nabi Isa anak Allah gitu eta teh. Berarti urang teh geus naon geus ngadustakeun yen dina kitab Al-Qur'an kana surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ngan hiji Allah gitu eta teh. Teu meunang eta teh lamun cepun guru ka pribados laku muridna ku pribados diwartoskeun gitu kan bilih eta mah nu bade ngiri we mangga misalkan teh abi mah bisa aya permusuhan teu naon berarti urang make adat lamun rek negakeun hukum nya kos tadi teu meunang nyebutkeun selamat hari Natal lamun rek ngahargaan adat teu naon da adat oge kudu dihargaan. Jadi orang toleransinya lebah dinya gitu sementara negakeun hukum jeung mengedepankan ada gitu tangke malaman tahun baru barunya di dieu teh bade acara bade aya urang setiap setahun sekali pan mudah-mudahan tiasa istiqomah gitu tiap malam tahun baru teh daripada dianggo hal-hal anu kirang sae lah gitunya bilih nimbulkeun ka seueur mafsadat dibanding seueur manfaatna gitu tah. Eta urang ngacegah gitu tah ku ngayakeun pangaosan. Hayang ameng cenah itu kewe ameng na sanes tahun baru mah ameng oge mararacet. Gitu. Macet ka ditu ka dieu. Mending tahun baru mah di dieu urang ngaos gitu. Urang ngaos di dieu. Insyaallah gitu bakal aya deui tahun baru teh haladiran ya. Haladiran mudah-mudahan sadayana nu aya di dieu tiasa ngahadiran paranjang umur dugikeun ka engke tahun baru. Bapak atas dongkapnya sebagai sadap situ berada kapiatur kenal nanggung ikut ya punten ugali taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.